kebelet pipis. Oh, itu ada WC. Aduh, ya keserong yang ngising. Au. Aduh, ya kesuk. Aduh, arayaan dia gitu ya. Ayaan ke. Aduh, ayah. Aduh. Kosong. Aduh, ayo tepat. Aduh, ya. Anjing gitu bokeh. Oh, yang menikah sih kita ngapanya. Anjing, pulang tolong ya. Anjing, aku pantau mana tadi ge. Waduh iya anjing. Dah, tebok ge. Anjing. Astagfirullahaladzim. Ini mau noong ya? Ih, Anjing, utang denong hem. Ge, mau siapa tuh ge? Kemon dong, Kemon nang sadar. Kenapa ayo Kemon? Anjing, anu galong muda siok gitu dah. Mana tuh nugelona? Aing capek ya. Ih, si Kehed. Aing nugelo, muda Kehed itu aing nugelo di itu ngamuk. Aing nugelo muda. Ayo hati heulanya. Anjing dah sugan aing heuh nugelo muda. Aing capek Kehed deh. Mak, ya biar nekean, Mak. Ayo nekean. Aduh. Saha tuh wani-wani nekean anak aing. Aduh, dari Mak. Urang mana? Budak mana? Aduh, teuing da Mak. Jagung leutik make lepis bari nyoren tas hideung. Dari Mak. Aduh. Jung mulang imajung. Kemo ya jal mana? Kumaha dicangkemot. Mak, beuing Mak. Saha sih nu wani-wani nekean anak aing? Kalau resan ya si Beuceut. Haruskeun ah. Punten, Cek. Mana Cep? Aya naon? Bade tumaros pami bumina Pak Dedi, palih mananya, Cek? Hah, jiga nama iya budakna ieu nu nekean si Ugih teh. Oh, Cep, umi Pak Dedi mah lurus belok kiri. Oh, mun, hatur nuhun nya, Cek nya. Abdi bade keras. Lurus, belok kiri. Ah, ieu jalan ieu. Ieu sih kana bumi Pak Dedi. Astagfirullahaladzim. Nah, iya mah kakak balong tuh. Dia bakal leuweung di kiri kanan. Tuh, aing mah euy nyasar ieu. Paling tanya ke dikasih euy, Cek. Bener kitu ka dieu. Anjing jauh-jauh kakak nyasar deui. Cek, punten tadi teh jalan teh kalahkan nyasar abi tembus-tembus di balong. Oh, terus ditutup angin jalana. Adi jalannya tuh, Cep. Lurus belok kanan. Oh, gitunya, Cek. Mohon atuh ke abi kapal di ditu nya. Nuhun, Cek. Astagfirullahaladzim. Aing ka kanan maka leuweung dia euy. Aduh, aing eta geus disasabkeun di wae ku mama eta. Buka salah naon aing ka mama eta. Disasabkeun aing. Aing kubalik wae mau nanyakeun. Anu tadi nekean abi ku badak. Oh, atuh anu tadi disasabkeun ku emak mah. Lain anu nekean maneh. Ayo emak, oning gawe atuh kalau nyasabkeun batur. Atuh urang berenang tadi sasabkeun we nya ku Cek. Si mama ngerakeun batur-batur disasabkeun ka mentangkurang mah. Duh, atuh hapunten ya, Cep, emak. Ya kan di situ ya. Punten Jang, teka tinggali Jang. Aduh Jang, punten Jang, teka cirieung, aduh, pampuranya. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Itu lo gerak lempang teh. Asugan aing budak. Bang Malkiran kon ke. Sok. Ayo. Bos. Dah, menurutkan sok, menurutkan. Sok. Si Boroblok kiri apa kanan kehet? Aing